Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madzaka sareng henteu aya itu anu dikumpulkeun teh illa li ajlima kajaba karana arah-arah perkara yalqa anu manggihan itu tajir atawa jalma anu dagang hu kana itu emak min mujahadati nafsihi nyatana tina merangan nafsuna itu tajir wahawahu sareng hawa nafsuna itu tajir wa qahriha sareng maksana itu nafsu ala ijra'il uqudi kana ngajalankeunana pirang-pirang akad alama netepan kana perkara amaro anu parantos marentahkeun kana itu emak saha Allahu Gusti Allah wa illa sareng lamun mah henteu itu mujahadah fala yakhfa tah henteu samar naon ma perkara tawa ada anu parantos ngancam saha Allahu Gusti Allah man kajalma ta'adda anu ngaliwat itu man al-hududa kana pirang-pirang batasan summa inbat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hancana kitab Sulamut Taufiq halaman 50 kantun qauluhu wa ma dzaka illa li ajlima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzaka sareng henteu aya itu anu dikumpulkeun teh illa li ajlima kajaba karana arah-arah perkara yalqa anu manggihan itu tajir atawa jalma anu dagang hu kana itu emak min mujahadati nafsihi nyatana tina merangan nafsuna itu tajir wahawahu sareng hawa nafsuna itu tajir wa qahriha sareng maksana itu nafsu ala ijra'il uqudi kana ngajalankeunana pirang-pirang akad alama netepan kana perkara amaro anu parantos marentahkeun kana itu emak saha Allahu Gusti Allah wa illa sareng lamun mah henteu itu mujahadah fala yakhfa tah henteu samar naon ma perkara tawa ada anu parantos ngancam saha Allahu Gusti Allah man kajalma ta'adda anu ngaliwat itu man al-hududa kana pirang-pirang batasan summa in bakia cekap
halaman 25 jajaran panghandapna aya bagian nu kaduana eta dam wajib ngaranna sabab dicukur dosana sesengitan jeung minyakna boh dicukur digundulna tawasawareh buukna ieu dam wajib ngaranna alat takhiri carana kahiji mencit embena nu mahipikeun kurbana atawana puasana tilu poe sakarepna puasa terus-terusan atawana diheletan atawana nyodakohkeun tilu sok genep miskin saurang satengah soeun kudahareun pipitraheun sasote geus kanyahoan nyaeta opat emudan bagian nu katiluna eta wajib bil ihsorna nyaeta ku kahalangna di jalanna ku musuhna anu ihram nganiatan ihramna ditahallulkeun niat bijil ngalakona antina gawe kahajian kahajian pedang musuh ngahalangan tuluy gawe pepencitan mencit embe sodakohkeun mun embe anggeus dipencit nu ihram dicukur gewat niat gawe haji pegatah kitu teh gawe toat ari dan nu kaopatna dosa maehan satona
di dahar dagingna boboroan di daratna nuling has lain ingon-ingona oge motongkeun kaina akai di tanah Mekahna ieu dam takhir ngaranna pilih-pilih migawena dina tilu perkara kieu penjelasanana mun satonu dibunuhna aya pibangsaeunana jeung satonu diinguna akaya mencek tanding embena nu maehan meuli bangsana bangsa nu dipaehanana mun mencek meuli embena sodaqoh ka miskin haramna ya lamun maehan bantengna tah kudu mencit sapina bagikeun kabeh dagingna ka fakir miskin haromna mun nuarkai gedena sagede awak sapina dam kudu mencit sapina bagi kami miskin haromna mun sato eueuh belian geura timbang pangajikeun duitna geura belikeun kana dahareun manjing pitrana kaya beas jeung gandumna bagikeun dahareunana ka fakir miskin haromna mun nu di teu bogaeun kana duit jeung dahareun unggal embun puasaeun samut teh sapoeun mun satonu dipaehan jeung kainu dituaran taya pisan pibandingeun dina sato ingon
poeun panjang kene. Jadi dina dam anu ieu mah namina teh dam wajib ya. Kusabab dicukur, maksud dicukur teh bisa dicukur langsung atawa nyabutan buuk atawa make sesengitan. Teh ieu teh pilih-pilih ya. Mencit embe numahi pikeun kurban berarti umur sabaraha tahun? 2 tahun. Atawa puasa 3 poe sakarepna. Sakarepna teh iraha we puasana. Arek mayeng puasana nu 3 poe teh atawa diheuleutan. Diheuleutan teh henteu ngajajar nya. Puasa ayeuna heuleut sabulan. Atawa nyodakohkeun 3 sok ka genep miskin. Dina buktina ya, ieu dam atawa denda anu sadayana oge da ari keur di ditu mah urang teh duka inget duka mual riweuh nu aya nya ngan peda aya pembimbing aya petunjuk lamun teh mah urang ngalanggar salah sahijina poho urang teh kalah make minyak seungit tinggal bebeja we nya ari hayang jadi mah ibadahna bebeja urang tadi make minyak seungit oh ieu sangsina atawa urang teh nyabutan kai sapirakunya zaman ayeuna mah nyabut kai atawa nuar kai anu sagede munding. Tadi di dieu aya conto jigana baheula mah keur ibadah haji nuaran kai ayeuna mah da geus eueuh kaina ge nya aya ge tangkal korma meureun. Tah lamun nyabut kai atawa nuar kai sagede munding maka kudu mencit sapi. Arek ibadah rek malen ka ditu teh nya. Piraku nya lamun cek ayeuna mah piraku gitu. Tapi dapangna aya coretna ge jigana aya nu ngalanggar kitu pas ka ditu boboroan moro mencek moro hayam mun zaman ayeuna mah keur ibadah boboroan. Urang ditu meureun ieu mah nya nu hajina. Jadi ku mencit embe domba atawa sapi mun ayeuna mah onta nya anu mahal mah atawa digantian ku puasa atawa ku dahareun ngan dahareunana pipitraheun. Naon dahareun nu sok dipake pitrah teh? Tergantung negarana. Lamun di urang mah bea sabab ari pitrah teh kudu kudahareun anu sok dipake kakuatan. Di urang mah nu sok dipake kakuatan naon? Beas nya sangu, beas. Pangna beas nya. Nu disangu bari beasna ge nya ari nu dileupet atawa dikupat mah teu jadi kakuatan. Buktina teu jadi kakuatan teh sanajan geus erep loba nyebutna can dahar. Ciri nu sok jadi kakuatan teh lamun jadi sangu ya. Erep leupeut genep geus dahar can acan nya. Heup eta mah masalah dam ya, masalah sanksi. Teraskeun Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha kamari teh nuju nyarioskeun barang anu tiasa dijual beulikeun. Kamari nomor kahiji barang nu tiasa dijual beulikeun teh nyaeta barang manaeung anu suci sehingga teu meunang ngajual barang anu najis
anu terjadi di lapangan sapertikeun ngajual endog anu rame teh ku tai. Henteu rame teh meureunnya sok aya geuningannya dina cangkangna teu naon napna rapalnya. Wah taina buat yang lainnya. Eta teh teu meunang dijual belikeun. Kumaha carana? Tinggal ulah jual beli gitunya, ulah make akad jual beli. Bikeun we aman nya. Nu hiji mere endog, nu hiji mere duit, aman pan eta mah nya. Nomor kadua kamari teh barangna kudu nu manfaat, sehingga lamun barangna teu manfaat mah teu meunang dijual belikeun. Sapertikeun kamari mah dicontohan aya nu ngajual angin, tapi lain angin anu kana ban motor, da eta mah puguh aya naonna aya manfaatna. Ieu mah angin diplastikan, aya nama aya dina online yang dijual 6.000 sakantong. Udara segar pegunungan Cianjur, dibeli ku urang teh, dibuka disiseup saeutik. Ah jang naon di urang ge aya angin mah nya teu kudu jauh-jauh meuli gitu. Teh eta henteu manfaatnya. Kajaba anu teu manfaat teh di sisi lain aya manfaatna, sapertikeun manfaatna tiasa naon ditempo indah atawa dikupingkeun sorana alus atawa pikeun diwurukan. Mangga eta mah. Tilu ayeuna wasalisuha nomor katiluna teh kaunuhu makduron ala taslimil ba'i al mabi'a, kabuktian barang nu dijual teh makduron eta anu makdur, anu bisa, anu kaduga, anu kawasa, anu mampu ala taslimil ba'i dipasrahkeun kudu ngajual al mabi'a kanu dijualna. Jadi barang nu dijual teh anu bisa dipasrahkeun, anu dikuasai ku urang. Contoh ngajual beas bisa dipasrahkeun, bisa. Ngajual kurupuk bisa dipasrahkeun, bisa. Ngajual HP dipasrahkeun, bisa. Aya kitu nu teu bisa dipasrahkeun, aya. Sapertikeun ngajual manuk anu hiber, belilah manuk urang alus murai batu nya, teu apal-apal acan duka nu kumaha. Hargana teh mangkaning 25 juta, soklah dimurahkeun keur butuh duit 2 juta we. Pan hayangeun nu meuli teh mana manukna? Tuh natangkal nangka. Eta teh teu meunang nya, sanajan dina buktina ku anu meulina eta manuk bisa katewak nya, diboro dikumaha disaweuy. Ngan pedah ngajual barang anu di luar kendali urang teu bisa. Rek dibeli muning urang atawa sapi urang, mana sapina hok dimurahkeun tuh kamari rek dipake kurban ngan kabur. Tah teu meunang. Atawa ngajual kasintu anu dileuweung teu meunang nya. Teu meunang ngajual barang anu ku urang teu bisa dipasrahkeun, maksudna teu kakuasai. Kumaha cenah ngajual hayam nu leupas, ari hayam mah babari tewak heula we kakara jual. Hayam oge ari dijualna keur leupas mah teu meunang. Dibeli hayam Bangkok mangkaning sabaraha 20.000 ning murah tuh cenah di ditu nagalengan balong teu meunang eta teh nya. Tapi kudu dikumaha heula, tewak heula, neme tiasa dijual. Wa qudratul mustari ala tasallamihi nya, dipasrahkeun kudu ngajualna, ditarima kudu meulina. Atu falayasihu bai'u dolin, teu sah ngajual barang anu leungit. Dol boga emas boga kongkorong urang teh 2 gram belilah 50.000, mana barang leungit puguh tadi di jalan eta mana naon.
eta mah kaharti atunya ku urang ge jelas. Wa abikin ari abik teh abid anu kabur atawa sato anu kabur, wa magsubin sareng barang anu digasab. Naon sok digasabnya? Sendal paling ge, motor digasab da sok dipulangkeun deui bari tereh nginjem eta mah nya. Illa min qadirin ala takhlisihi, kajaba lamun ku digasabna teh babari dicokotna deui sapertikeun urang boga motor keur ngaji da kuncina napal aya nu make ka cineam ku babaturan ngan apal eta babaturan teh bakal mulangkeun deui tuluy ku urang dijual teh eta mah meunang nya. Sabab naon? Kabayang mulangkeun deuna. Tapi demi kehati-hatian mah ulah ari anu eueuh barangna mah bisi kumaha bisi teu balik deui. Tuluy wala yasihu bai'u samakin fil ma'i, teu meunang ngajual lauk anu aya dina cai. Di balong beureun urang mah nya. Illa fi birkatin sogirotin, kajaba dina naon birkah teh babalongannya sumur anggap we balongnya anu leutik, yumkinu ru'yatuhu anu kongang ningalina. Ari balong mah anggap we masih keneh leutik da laukna kumaha katingali masing dina lumpat ge bisa diboro di dinya mah. Nu kumaha nu teu meunang atuh jiga di situ nya belilah lauk ulang 50 kilo sok dimurahkeun 100.000 mana laukna tuh dina situ nya. Situ kan leganya teu meunang teu sah. Ari di balong mah komo balongna leutik eta mah meunang. Komo ari pangusupkeun heula mah eta mah da lain dina cai laukna ge nya tapi geus di darat geus bisa dipasrahkeun. Wa akhduhu minha bisuhulatin, berarti ceuk di dieu mah sanajan dina situ ari babari mah ngalakna sapertikeun kumaha situ ngan diamparan ku jaring. Lega mah ngan handap diamparan ku jaring sehingga lamun melak lauk kadinya ngalana teh angkat we jaringna. Jika ngagoreng naon dina katel ning sorokna dihandap ngagoreng di luhur langsung diangkat jiga kitu. Babala menang lamun ngalakna teh gampang ari hese mah teu meunang. Wala bai'u toirin pil hawa, entos tadi ieu mah teu meunang ngajual manuk nu aya di awang-awang. Walau hamaman, sanajan manukna teh manuk japati. Kunaon kitu japati? Japati mah hiberna tara luhur bari kemungkinan lamun nu diinggu mah sok balik deui babari dikelepek nih. Terang dikelepek tadi kieu-kieu nih. Pek 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 pek. Jadi sok nyamperkeun manukna teh nya. Aya teh japati di urang? Oh, paingan atuh. Tah teu meunang. Wa ini tidak auduhu, sanajan dibiasakeun balikna. Sanajan manuk japati mah biasana sok balik deui salagi keur eueuh teh keur hiber keur kaluar teu meunang dijual. Mun ngajual teh teu sah jual beulina. Naam bener ngan yasihu sah naon bai'un nahli ngajual nyiruan khorijal kawaroti dina luareun sayangna ingkanat lamun bukti naon ummuhu indungna itu nahlu tepil kholyati di jero sayang. Meunang ngajual nyiruan anu hihibrannya asalkeun indungna atawa di urang mah ratuna bahasana teh aya di jero sayang. Sayang nyiruan teh anggaplah na kotak tina kai ningnya. Belilah nyiruan sasayang tah.
ari nyiruan teh haliber keluar menangnya asalkeun ratuna aya di jero. Naon sababna pangna menang? Sabab sanajan hihiberan bakal balik deui jeung diyakinkeun nu kitu mah asalkeun ratuna aya maka bakal ngagulung kadinya nya. Mentak sok ditewak teh ratuna ditalian nih dibawa we pan naluturkeun. Zaman baheula aya nama mending langsung we meuli naonna eta ge lamun butuh menang eta mah ngajual nyiruan sanajan halaliber asalkeun ratuna aya di jero atawa aya di dinya nya di talian atawa henteu. Wasabaqat lahu ru'yatun mu'tabaratun afada dzalika ar-Romli kitu kasauran Imam Romli. Opat warabiuha sareng ari anu kaopat natina anu lima eta kaunuhu buktina barang nu dijual teh eta mamlukan anu dimilik lil akidi kanu akad falayasihu maka henteu sah naon bai umalami la yamlikuhu illa biizni malikihi biwikalatin. Barang nu dijualna kudu anu urang belilah hayam ieu alus nu saha tetangga ulah ngajual barang anu batur kajaba urang kawakilan jika di pasarnya nu bogana teh keur eueuh ka WC nebogana teh aya we tatangga pasarna pangajualkeun lamun teu kawakilan mah teu sah jual beuli. Nah ngan lamun kawakilan urang rek ka WC engke bisi aya nu meuli pangladangankeun nya ta eta mah menang. Ari teu kawakilan mah teu meunang. Au wilayah fa in ba'a mustarokan bigoiri irni syarikihi soha fi milkihi pakot walau ba'a malamu warithihi dhonan hayatahu fabana mautuhu au ala dhonin annahu fuduliyun fabana ma'dhunan bidzalika soha. Tuluy lamun boga barang milik duaan pertikeun naon ngingu domba kuduaan nu hiji di kandang nu hiji keur ngarit aya we nu datang rek meuli beurilah domba baraha 1 juta nya sok jam kobul we nya ta eta teh nu sahna teh anu si eta wungkul berarti ngan sapotong domba nu sahna nya nu hiji deui mah acan naon acan sah naon sababna sabab nu bogana keur di mana keur ngarit nya jadi kaya-kaya ngajual barang anu batur sapotong lain domba wae naon we nya. Tuluy walau ba'a jeung lamun mah ngajual si jalma malamu warithihi kana hartana jalma anu ngawaris ka itu jalma dhonan barina nyangka hayatahu kana hirupna itu muwaris pabana maka pertela naon mautuhu mautna itu muwaris au ala dhonin atawa netepan kana sangka annahu saestuna itu jalma teh fuduliyun eta leuleuwieun pabana maka pertela itu ma'dzunan eta anu diizinan fi dzalika dina itu be soha maka sah itu be. Ieu mah baladna anu tadi nya ngajual kana barang muwaris anu ngawaris ka itu jalma boga sangka hirup tuluy dina buktina maot. Contoh kan ceuk tadi teu meunang ngajual barang batur di imah teh aya senso ieu teh nu bapa ari bapana teh keur merantau disangka ku urang teh hirup keneh jual lumayan kan teu meunangnya ngan peda ari geus dijual meunang info yen bapa teh geus maot saminggu ka tukang berarti eta senso teh milik saha ayeuna mah
milik urang sahana ahli waris na tah eta teh jadi sahnya sabab urang ngajual milik urang sanajan tadi nama henteu sah da nu saha nu kolot nu bapak nya tah dijual we ke urang teh jadi sah sabada naon sabada jelas yen kolot teh geus maot nya. Jadi sah nama pedah we barangna jadi nu saha ayeuna mah jadi nu urang. Memenit deui nya. Wa khamisuha terakhir nomor kalima kaunuhu bukti itu mabe teh makluman eta anu dikanyahokeun indal akidaini dina nalika akad nalika ijab qabul qadron dina kira-kirana wajinsan jeung dina jinisna wasipatan jeung dina sifatna la min kulli wajhin ila fisalmi henteu kudu maklum tina sakur jalan kajaba dina timpah menang atawa bukti barang nu dijual teh dikanyahokeun ari urang mah mun dijual teh pasti barangna kumaha dikanyahokeun sapertikeun ek dibeli moal kapol urang sabaraha kilo teuing can di kilo kapol gede kapol leutik kapol gede nah, jadi kunu meuli na teh kunu banarna teh geus kabayang ngora kolot ah bekal we ka dieu tangan biasana mun jual beuli teh sok dikumaha heula sok ditingali heula kajaba dina timpah terang timpah teu inden terang teu pesen ka warung pesen barang lah hayang parang anu panjangna teh sakitu senti merekna anu ieuna ieu contona dibejakeun jeung sipatan-sipatanana sanajan parangna teh katingali harita maka eta mah meunang ngaranna teh timpah di urang mah naonnya pesen nya pesen atawa inden bahasa duit nama geus dibikeun nya ngan barangna acan eta meunang gitu teh nya naon ngaranna atuh ai di urang mah timpah teh ditimpah gitu oh. Timpah teh pesen bahasa Arab nama salmun nya salmi timpah pesen atunya menang tah asalkeun dibejakeun sipatan-sipatan nana ngan lamun kieu mah pesan parang nu 20.000 atawa pesan parang sabaraha hargana 30 ieu tah eta mah teu meunang nya naon sababna sabab teu dibejakeun sipatan-sipatan nana engke teh pangmeulikeun ah da lain nu kieu tah kadituna bakal pipaseaeun makana henteu kenging lamun aya nu pesen teh tanya heula pesan parang nu kumaha parangna anu kieu oh nya atau asahan merekna naon jika kitu nya nya menang lamun dibejakeun sipatan-sipatan nana ngan lamun teu dibejakeun mah asal pesan asahan eta mah teu meunang nya sabab bisi komplain komplain mangartosnya protes naon lamun nitip barang tuluy datang ah lain nu kieu naon ngaranna eta komplain naon tuh bahasa Cikamuningna nitip barang ari pas pangmeulikeun ah lain nu kieu embung nu kieu mah naon ngaranna eta tah kitu nya atuh hese naon tuh bahasa dieuna tah bisi kitu maka lamun rek pesen teh kudu dibejakeun sipatan-sipatan nana kajaba lamun geus
geus jelas bahkan geus aya contoh pangmelikeun bola susu contohna da geus apal bola susu manu kitu nya tah eta mah teh kudu bola susuna anu warna-warni tuluy anu buleud tuluy anu amis teu kudu nu kitu mah da geus jelas bola susu mah nu kitu nya poek ieu teh katingali naon ieu unggul henteu tos we atuh ari poek moong bubar terakhirnya wal farqu ana taslima fil bai'i yaqta'ul husumah wala kadzalik asalmu fa innaha ghairu ma'munatin inda pasatu itu toharoni boten atos intina mah kitunya jantan nomor katilu tadi teh naon barangna kudu bisa dipasrahkeun nya barangna kudu bisa dipasrahkeun nomor kaopat ieu teh poek sakapeung wios we aya kambarang mah pareuman we nomor kaopat barangna kudu anu urang nomor kalima barangna kudu aya dina kakawasaan urang fa'ala man aradal bai'a kumaha atuh pikeun jalma nu rek jual beuli atos heula we da alirannya keur matos Isa wallahu a'lam bissawab Robin fa'na bima alam tana Robbi alimna alladzi yanfa'una Robbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limin antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kohuripan